Diantawis supaya urang teh rumah tangga teh sakinah gampang ari resep mah ngalaksanakeun hese supaya mawadah warahmah gampang ari itu macakeun keterangan ngan ngalaksanakeun hese ngan mudah-mudahan we tina apal keterangan mimitina sahenteuna urang teh aya rem keneh keur bekal urang henteu tigedegreus teuing ari teu belum remna dina rumah tangga teh acak-acakan teuing dina nyana ge urang teh rumah tangga loba masalah ari aya rema nah di antawisna pokona mah saeutik we sing bisa ngalaksanakeun kewajiban masing-masing naon atuh kewajiban salaki Bismillahirrahmanirrahim. ari kewajiban salaki hak menjadi istri kahiji sok sing tarik kahiji maraban sing sepuh tariknya kadua makean anu weuteung tarik lu katilu ngimahan anu pageung kurang tarik dulu kaopat digawe singeureuyeung kalima sing tarik dulu kalima ngasukan nah gitu teh kompaknya terang asup terang dulu kumaha ngasup teh geuning eta nu nganggo hidup ya ditancepkeun terus diasupan bini gitu kalima ngasukan jeung nyeboran euteutna naon eta teh ieu mah santri teh keturut ka guru aing cuma dititah bareng teh kalah cengir ieu kalima ngasukan jeung nyeboran etanana sok gitu etanana nepikeun kareuneun kagendep nyontohan jeung miwarang ngaji jeung ibadah kudu keukeuh tah eta mah tos terang sadayana maraban nya atuh masihan tuang leueut gitu tos terang lah sadayana kewajiban salaki ulah diantep pamajikan teh lapar teu dibere dahar ditinggalkeun teu dibere naon-naon pamajikan teh satiap kerebek beuteungna jadi laknat keur salakina tos pada uninga lah sadayana makean anu weuteung ieu Pak minimal setahun 2 kali keterangan agama meuli pakaian anyar mangluk mere pamajikan teh pakaian weuteung minimal setahun 2 kali dihitung lebaran we urang mah ibu jujur sok pangolikeun baju weuteung setahun 2 kali sok tah jujur we jujur sok 2 setel sok tah hah aya nu sok aya nu tara kitu minimal eta teh nya dihitung lebaran di urang mah lah ieu mah salaki teh geus 10 tahun teu mere baju anyar aja lamun 10 tahun can merek baju anyar berarti boga hutang ke pemajikan teh 20 setel kan satahunna uang can mere budak pakaian teh mangluknya
budak loba 5 budak teh pamajikan komo ngarupan lebaran ibu-ibu bapak-bapak geus susah puasana encan mikiran baju berlebaran mengeus can keur nyieun bolu can keur nyieun kupat jeung sajabana geus dipikiran ibadahna mah teu dipikiran kewajiban salaki lah salajengna pada apa ngimahan kudu diusahakeun nya teh urang mah kewajiban urang salaki kudu diusahakeun can aya heula nu penting mah urang teh biar we gitu ngimahan nu penting mah ulah diimahan kudus we make kardus imahna biraga keur pamajikan imahan anu pagi naon deui digawe mangkluk teh digawe sing ngeureuyeuh itu punten mangkluk ieu abi nyarioskeun kewajiban salaki teh renyek saeureusna lain ngan saukur macul di sawah atawa buruh mangul lain yo Bandungan kewajiban salaki teh loba masak kewajiban salaki masak kewajiban dengekeun ieu ku bapak-bapak besok bapak-bapak pangmasakeun besok bapak-bapak ngajawabna masak eta teh kewajiban agama mangga bilih dibuka dina kitab Fathul Wahhab kitab Fathul Mu'in sarahna i'anatul talibin kaituna masak kewajiban salaki nahur cai kewajiban salaki ngepel kewajiban salaki sasapu kewajiban salaki ngumah wadah kewajiban salaki nyeusuhan kewajiban salaki manian budak kewajiban salaki ngomehan budak kewajiban salaki nyusuan budak kewajiban awewe nya lamun dikeresakeun salaki boga encai susu nu boga kewajiban nyusuan teh salaki ayeuna mah urang diajar eta teh da kewajiban urang kewajiban salaki abah das urang rada papai deui ka opat seberapa tadi teh hiji maraban sing sebeuh 2 makean betul tilu ngimahan page kaopat digawe sing ngeureuyeuh tah ieu ngeureuyeuh di luar di jero urang mah digawean apa teras deui kalima tah ieu nu tadi kalima ngasup kewajiban urang makhluk ngasup nan ieu mah cuaca kieu mendukung keur pengantin baru ngasuk kewajiban nepikeun kareung asukan ulah diantep eta kebon nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum diibaratkeun dina Al-Qur'an kan eta teh kebon ulah diantep gamlung kudu dipiara, diasukan, pelakan dini perintah Al-Qur'an. Malah Kangjeng Nabi mangharepkeun teh ka urang teh sing loba boga budakna. Sabab engke bakal dibanggakeun ku Kangjeng Nabi dina poe kiamat. Ieu nyarioskeun Sunda we urang teh disundakeun. Sok asukan, tong diantep lah. Ayo urang kurudulkeun berebet hiji deui tah. Aya kewajiban salaki ieu teu langkung punten ieu langkung penting pisan kudu daek nyontohan kudu daek miwaran kana ngaji jeung ibadah mamatahan lamun bisa mah ngaji salaki teh ieu bagian urang bapak-bapak mengeluh papatahan ngan lain ngan saukur di papatahan contohan salaki teh cicing wae mamatahan tara nyontohan ngaji tara miwara ngaji tara nyontohan ibadah tara salaki dilaknat ku Gusti Allah teh ngantep pamajikan belat dina urusan agama diantep di papatahan ku sorangan henteu dititah ka pangajian tara
salaki dilaknat ku Gusti Allah. Sabab salaki mah pamimpin dina rumah tangga. Cek ibu-ibu ieu mah urang ibu-ibu jeung barudakna jeung budak-budakna eta mah disebatna teh ro'iyah nu diangon. Salaki mah disebatna ro'in anu ngangon pamimpin. Jadi pamimpin mah nu ngangon ecreg jeung teu ecregna masyarakat kumaha nu ngangon kumaha pamimpin. Kartos teu cek kartos kieu misalkan urang teh gaduh doma gaduh eme misalkan eme urang mah bageurna kumaha kitu boga eme teh misalkan bageurna teh eme urang mah taradaekeun bae ka kebon batur teh bageur aya nu kitu eme bageur embung we apaleun embung kitu mah kebon batur cek eme teh aya nu kitu kinten-kinten aya teh aya sabageur-bageurna eme lamun teu ecreg nu ngangona bakal cilaka we eme teh dituntun ku nu ngangona teh disimpen weh di kebon batur dicangcang dirinya sok cenah siahakan aya sayuran batur hakan eme kan bingung lamun teu dihakan paeh terus teh lamun dihakan kan nu batur jadi ecreg jeung teu ecregna kumaha ro'in dina rumah tangga sami kumaha salaki diarahkeunana ka mana kumaha pamimpin ieu nu ngalangkung nama Bapak Kepala Desa pamimpin urang mudah-mudahan sing iman takwa amin sing tarik tuh amin jika nu teu ikhlas anu aku eta teh kan pamimpin urang sing janten pamimpin anu adil sareng amanah sing cinta kana pagajian sing cinta kana syiar Islam harap deui anjeunna gaduh maksad bade nyalon sing sae maksad jeung niatna amin namun saya niat maksudna cinta ka pagajian iman takwa jadi pemimpin adil amanah cinta ka rakyatna sing kenging deui amin tah urang diajar eta teh kewajiban urang salaku bapak-bapak salaku suami istri ayeuna gampang hiji turutan deui abi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tarik makhluk bismillahirrahmanirrahim hari kewajiban istri kamu jadi salaki kahiji kedasare cariosan sareng kalakuan kadua hiji heula emangnya licik hiji kedah sae cariosan sareng kelakuan cek anungan cek anungan cariosan awewe kanu jadi salakina boro-boro ngalawan nyangangang boro-boro karek sorak leuwih tarik batan salaki dilaknat ku Gusti Allah kosok tara cek itu misal kieu misal cek salaki teh nyai kok mau bari jeung nyentak mah nyai naon akang kosok sorak leuwih tarik batan salaki kosok tara kosok ngalawan ka salaki kosok nyentak kosok ngamak eta kan ayu mamroati rakaat sawtaha fauqa sawti zawjiha jeung saterasna dilaknat ku Gusti Allah teu pira eceut teh leuwih tarik komo nyentak mah matak sing sopan ceuk daripada ka Pak RT daripada ka Pak RW daripada ka Pak Lurah daripada ka camat daripada ka bupati daripada ka gubernur daripada ka presiden sing hormat keneh ka salaki kartos ibu sing leuwih hormat nah ieu mah coba lamun aya presiden ka urang ieu mah lamun we ngalamun nya ngalamun aya presiden ka urang ih hormatna eceuk atawa diulem we ku presiden jigana can boga baju ge nganyuk heula ari keur salaki eta sing sae kalakuan tah tingkah laku jaga ka salaki teh punten salaki teh misalkan mencari
cali dari putih kahareupeun anak teu punten doraka dilaknat osok punten ka salaki osok tuh tong ngabohong lamun ngabohong dosa osok punten tara tuh pengantin baru macam apa sok punten geus kieu mah kawin 10 tahun 20 tahun udah geus 5 genep ih kasalaki teh ih dosa keur cicing we kieu komo lamun nepi ka debak mah irung salaki ku urang komo bari jeung prat-pret hitut deui hiji sing sae cariosan sareng kalakuan halus maka jadi tita halus cakap bareng deui atuh bareng semangat deui kahiji ekra bismillahirrahmanirrahim hari kewajiban istri anu jadi salaki kahiji sing sae cariosan sareng kalakuan kadua kedah turut sareng ngaladenan dua heula sing turut sareng ngaladenan hikmah ngaladenan contoh punten tadi teh kewajiban masak kewajiban saha tadi teh salaki rumah wadah tadi nyesep ngepel lamun ceuk salaki nyi ngepel berarti kudu nyi masak berarti kudu masak nyi sasapu berarti kudu sasapu nyi rumah wadah berarti kudu rumah wadah nyi abu lantung berarti nyi nongeng berarti nyi nangkarak berarti nyi nangku berarti sanajan kewajiban salaki di sisi lain istri kudu turut anu jadi tuh pak buka tenaga dah jadi emang ada mal undang-undang di bumi teh jeblak tah nyi undang-undang rumah tangga ngepel kewajiban nyai ramal di dinya ngepel sasapu deui ka anakna teh wayahna urang istrina kudu taat jeung kudu sae ngaladenan ngaladenan salaki kieu ceuk sanajan urusan ibadah lamun ibadahna urusan sunat begitu diajakan ku salaki ulah diengke-engke dosa ageung diengke-engke contoh lucu teh nuju ngaos Quran nya ngaos Quran lain nu wajibna mah cukup saumur hirup sakali oge eta mah kaituna sunat keur maca Quran sunat maca Quran sunat misalkan malam Jumat keur maca Yasin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira nah itu salah kita engal eceuk teh kieu ye pas begitu nyi ka dieu sadaqallahul adzim sabab aya di gerowan usak komo lamun keur masak mah cetrekeun heula komporna payahan heula eueuh ka salaki malam Jumat keur maca Yasin we lamun eceuk ka laki dosa gede Yasin wal Qur'anil hakim nyi naon Pak innaka laminal mursalin nyanyi ka dieu tanzilal azizir rahim ka dieu boro litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun ka dieu boro qad haqqal qawlu ala jeung satuluyna dilaknat maca Quran teh maca Quran dilaknat ku Gusti Allah pahalana balik ka salakina mata taat ka salaki turut sing sae ngaladenan cek salaki kitu cek salaki kieu teu meunang henteu pokona wayahna eta
teh geus tual toel dari cuy teh. Toelan keur merongkol geus tibra malahan. Mang Dede teh geus tual toel. Geus tibra pamajikanana teh. Ajarkeun teh nyi geuwat ieu. Cuk pamajikanana mung ieu cara rape. Ditoelan we hayo. Nya teu kuat-kuat teuing membukakeun ke sorangan. Bayana we ku Mang Dede teh diperosotkeun ke sorangan. Aduh. Allahu Akbar. Punten karek ngengke dosa gede. Cek misalkan kieu. Ayyum mamroatin ja'alat lailaha qiyaman wa naharuha siyaman sareng saterasna abi gelap sundakeun wae. Istri teh getol ibadahna. Siang dipake puasa, peuting dipake tahajud. Unggal poe unggal peuting. Siang puasa, peuting tahajud. Osok tahajud unggal poe unggal peuting kitu. Getol ibadah nama ngan hanyakal ida ga'aha zaujuha. Begitu diajakan ku salakina ka mana diajakan kana kasurna. Diajakan gitu lah. Itu tadi teh ya. Diajakan Pak RW. Diajakan wa ta'akharat sa'atan wahidatan. Ngengke diajakan teh misalkan teh keur nonton TV nih eueuh ieu cek Mang Lukman teh geus teu kuat. Geus 2 minggu eureun. Mamayu deui kok mun balik usaha mah geus sabulan di Bandung teh. Diajakan ngengke heula kang sakedap. Karek ngengke sanes nolak punten. Sanes nolak, komo lamun nolak karek ngengke kang sakedap. Eta teh awewe model kitu engke di akhirat bakal diborogon urang teh tina sunu neraka, digusur dilebetkeun kana neraka, dina panghanapna dihijikeun jeung Firaun. Komo lamun tara ibadah. Komo lamun nolak. Anu mata kade pengantin baru. Ulah nolak moal pengantin baru mah nya. Ojo ieu urang khususna mah pengantin bari. Tong sok tolak diajakan teh langsung wae kudu 24 jam online ayo. Non stop. Non manglo. Beurus. Peureum. Awewena peureum. Manglu we mungkin sorangan. Menang 200 umkedan manglu. Kemarin bisa apa ente kudek korokor Ulah wani-wani kewajiban istri ngaladenan sing taat kanu jadi salaki. Lah di akhirat pangseueurna dina neraka teh istri. Gara-gara naon? Ibadahna getol, salat getol, puasa getol, maca Quran getol, ngan hanyakal maksiat kanu jadi salaki. Eta di antawisna mah. Sok engke-engke diajakan padahal mah eta teh diajakan bercinta nya. Tapi diajakan menderita. Ih gaya. Diajakan bersetubuh lain ngalah suluh. Gede pahala aja. Dina kitab Adabul Mar'ah mah deh. Abi nu maca anu ngirimna karek hiji ngirimna. Jajan kamu pasaran mah jajan. Dina kitab Adabul Mar'ah nyiumna awewe nyium. Ece osok nyium salagi. Dia tuh ece je orang di dia osok nyium salagi. Sok diciuman tara cok. Osok itu bagus. Kada toboh. Wa qiblatuha ila zaujiha nyiumna si awewe ka salakina eta teh mislu qiblatil hajaril aswad seperti nyium hajar aswad pahalana teh. Ece terang hajar aswad. Hajar aswad teh eta geuning anu aya di Mekah teh, anu aya di kota suci teh eta teh batu surga dikadunyakeun asalna mah bodas
ngan sunat diciuman ku jelema nu ibadah haji kusabab nu nyiuman teh jelema loba dosa tungtung nama robah tina bodas jadi hideung ta batu teh batu surga eta teh gede pahalana nyiumna lamun teu bisa nyium acan keur nu ibadah haji teh ku isarah ti kajauhan agung pahalana ta pahala nyium hajar aswad teh eta teh bakal menang ku ece ku ibu-ibu lamun sok nyiuman salaki kok malah menghidung masalah ini. Jadi kemaceu lamun uih teh pas ningali salaki, wow, hajar aswad. Geuwat. Langsung cium mah. Gede pahalana langsung. Pas papangi jeung salaki cium. Papangi jeung salaki cium. Papangi jeung salaki cium. Tuh, menang eta balik pengajian teh lumayan nya. Beren cek salakina ari maneh keuntupan setanaon jadi aneh eta teh pahalana bersetubuh suami istri masya Allah agung pahalana tapi hanya kalau sok ngomong agung pahalana nah tidak singkat nama gitulah kewajiban istri sing taat kanu jadi salaki salagi parentahna atawa ajakanana henteu matak pidorakaeun ka Gusti namun matak doraka mah teh haram